Anjir, ganteng kasep kieu euy. Apa kabebeb can boga duit. Karana ieu teh. Bensin mah ayaan keneh ieu teh pinuh keneh. Malakeun lagi tuh euy. Doraka. Ah, dengan duit teh kadinya ya sakedeung we mah. Marana itu batu teri sarap kieu itu euy. Naon mana di dia? Cicing bila kudu lupatan Bisa kok, Allah. Cing minta duit lah. tegaduh Gua gocap we masih centang orang. Gua parkir kena motor ya. Astaga. Gua kudu naik gitu teh urang teh. Itu di itu atuh. Tuh tok apa gitu. Sakit pisah itu lepas ya. Gua mana minta gocap sih di centang. Tegaduh. Masuk kayaknya sabaraha. Aya 1.500 yang melis ukro ieu teh. Nah, tadi kan bae lah. Buat tuh. Pokoknya mau orang minta gocap ke mana ya dibayar 1.500. Kurangnya kudu namahan. Lah jika ditulis Kade eta lamun maneh di dia dicegat ieu non ku batur bajakeun tah. Ya, acong. Lain, jangan seeng ya pokoknya. Seeng. Nu balik. Itu aja tadi itu. Banyak preman galak jak saya. Aing mah duit 1.500 ta tarina jang meuli ukro dipalak di jelema dia ngaran ujang seeng buat dua urang yang ngaran ujang kate teh somong jelema teh ada gelo sih. Kemana si Aa teh? Ongkoret ngejemput tapi menulila iya teh aduh. Geus 2 jam. Panas geus leumpang ti handap ti ditu jauh aduh. Sapatu geus alus, baju geus aduh. Halus kieu. Nomorna teu aktif deh. Kumaha tuh ieu teh? Ari eneng ka mana we kok disampur ka bumi kadon teu aya. Abi ti handap tos leumpang Aa menilami ih. Pokoknya nyampur heula. Tinggal abi sapatu tos jereblog jalan taneuh. Biar nginjeman duit tuh tinggal di tengah dibayar 1.500. 1.500 mah naon atuh? Penting mata didinya modela bacil deh bakso cilok. Mun teu cilok. Ayo naik lah. Ayo atuh. Goyang ieu nya kempes itu. Neng, turun dulu. Terus mah tadi nungguan gila. Terus tadi gembrong reungit mah ya ayeuna motor kempes. Itu sanunya ah, Pak. Kempes mah Jajanan 1.500. Kumaha tuh ieu teh ah? udah acan jajan aja. Ieu hoream. Neng mau duit teh. Ya mawa lah. Ini tuh minta ya ternambah paling 10.000 lah. Lu teuing. Gimana ya awewe ngajajanan lalaki? Padahal kempes kumaha tuh. Ada ke lalaki ngajajanan awewe. Geus lah ayeuna mah putus lah. Anjing budak sirup teh. Nah, kempes jadi putuskeun. Nanya keneh dia.
Dasar lalaki kere. Makere ngajajanan 1.500. Banget si Bagong. Awak bau kuda. Ih, anda. Be, nanti bebek pak. Tuh nggak sampai papa wae neng. Itu kabogo abi mah keur motor butut. Ban kempes ngajajanan 1.500. Banget si Bagong. Iya saya orang ngilu jerama jajanan naon ge di jajanan lah. Ayolah, tah kieu atuh motor alusnya banget si Gaba Imong. Mana tuh? Oh, bawa ada dorong motor. Naon si Seeng? Kan sampeukeun mending ge. Naon Seeng? Ya ban bocor euy. Motor teh dipake lain juga dorong. Oh, ban bocor mah dipakai kumaha tinggal ieu teh pelek ge mahal urang teh meuli teh sejuta 500 pelek hungkul. Yo saya motor kieu mah kana di sisi. Di mana atuh? Gitu kan di dia lah. Ya lebar mun ngaguling anjing mahal euy. Jangan tidur rata tuh gak itu tuh. Itu cing heula we. Tuh di dia mending aya nama genang ya. Oh, apa ya ini? Orang ada dorong tadi di situ. Di tadi ya. Sok di dia we diuk aya mah di desa Potong. Dia ngobrol heula we mending ge. Ada motor dia dipake atau jalan keun gitu dorong. Kempes dulu di kumaha tuh. Memang orang be di bawah geus. Ya memang urang anjing. Itu orang centang anjing. Tuman anjing awas. Nah, mana ieu tuh? Enggak awas urang. Centang tuman. Awas atuh. Wah, di mana ke si itu? Naon emang ini sini kurang mayang modal anjing teu kuat. Serem si Seng mah. Butut, Gaba kempes. Korean. Centang anjing tuman. Bebas anjing tuman. Deket deui deket. Maming aing anjing. Tuman anjing awas. Nah, mana ieu tuh? Enggak awas urang. Centang tuman. Mana juga wani kasih itu. Nya wani atuh. Iya non ku batu bejakeun Ya. Nah, kecong. Lain. Aha. Iya non ku batu bejakeun Ya. Nah, kecong. Lain. Aha. Jadi kan gimana Bang? Kan dipotong atuh da dilila eta teh mah.